cak baheula zaman ngadeg yang Prabu Tajimalema Raja Gagah Sakti Mandraguna Lembu Agung Gajah Agung Mustika Raksamala tiba heula ngabedegan nu ayeuna katelahna Gunung Lingga dulu gurana daya Sumedang tidinya medana Sumedang larang Gajah Agung kenging mandati ramana pikeuna tukeun saha nu bakal jadi raja nu melah kalapa eta nu kudu ngawasa ngajadi raja nu adil jeung bijaksana pangwaris tembong agung nu gaduh gelar katelahna lembu peteng di pasanggrahan ngadegna Sumedang larang Prabu Gajah Agung nu jadi rajana Raksamala tiba heula ngabedegan nu ayeuna katelahna Gunung Lingga luluhurna daya Sumedang tidinya medana Sumedang larang Gajah Agung kenging mandati ramana pikeuna tukeun saha nu bakal jadi raja nu melah kalapa eta nu kudu ngawasa ngajadi raja nu adil jeung bijaksana Lembu Agung kenging pangwaris tembong agung nu gaduh gelar katelahna lembu peteng di pasanggrahan ngadegna Sumedang larang Prabu Gajah Agung nu jadi rajana Gajah Agung kenging mandati ramana pikeuna tukeun saha nu bakal jadi raja nu melah kalapa eta nu kudu ngawasa ngajadi raja nu adil jeung bijaksana Lembu Agung kenging
gelar katelahna lembu peteng dipasang gerahan ngadegna Sumedang